Darman anak bapa sakabeh kabisa bapa rarasaan magis diketrukeun ka hidap. Ayeuna mah tinggal sing bisa mawakna wae dimangpaatkeun sakumaha mistina, ulah ngajadikeun adigung adiguna, asa aing pangbisana asa aing pangsaktina. Jeung deui peupeuje sagala ilmu anu geus diturunkeun ku bapa ka hidep poma ulah rek dibawa kana jalan salah. Ieu sakabeh ilmu teh jadikeun keur tulung sinulungan jeung papada urang, pikeun ngabelaan dina jalan anu bener, nulung ka sasama. Kitu cenah ceuk Wikanta mepelingan kanu jadi anakna. Atur nuhun Pak kana sagala amanat Bapa sareng pituahna. Ku abdi bade diestokeun pisan. Abdi janji kana diri pikeun ngajagi kulawargi sareng balarea, oge pikeun nulungan ka jalmi-jalmi anu meryogikeun pitulung. Kitu ceuk Darman ngebrehkeun kretek atina.